Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa girang panajen nu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan anu hadir dina ieu tempat nu sami nuju bajoa. Sugering puji raung syukur urang munjat ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngusik malikeun urang saban waktos. Siang kalawan wengi uga teu hilap sholawat sareng salamna mugia dikocor tur dikucurkeun ka baginda urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pala wargi sadaya dina ieu kasempatan simkuring baris ngadugikeun biantara perkawis pentingna atikan. Di zaman ayeuna pendidikan teh penting pisan. Ku ayana artikan nu asalna teu ngarti jadi ngarti, nu asalna teu bisa jadi bisa. Kunaon disebut penting? Sabab urang hirup teh kudu ngagaduhan ilmu. Contohna nalika bade salat, kudu ngangge ilmu, bade zakat ngangge ilmu, bade imam sareng bade boboge kedah ngangge ilmu. Lamun teu ngangge ilmu, sia-sia sadaya nu dilakukeun. Sapertos nu urang terang tos ngegratiskeun biaya pendidikan nyaeta ti tingkat SD dugi ka SMP. Hal ieu teh disadari ku kaayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Kapalih kulon aya masyarakat anu mampu, kapalih wetan aya oge masyarakat anu kirang mampu. Tangtu pamarentah oge hoyong mastihan atikan anu layak ka sadayana. Pamarentah dengan saukur ngagratiskeun pendidikan hungkul, tapi ngagaduhan tujuan pangna ngawajibkeun pendidikan ka sadaya warga masyarakat teh nyaeta sangkan warga negara teh palinter. Para wargi sadaya mun ningali ka negara sejen menitos palinter ka bina-bina. Cobi tingali negara sejen tos aya robot anu ngagentos pagawean jalmi, aya oge tembok anti tsunami, aya oge matahari buatan jeung sajabana. Bangsa bakal sejahtera lamun masyarakatna palinter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudag kamajuan negara sejen jeung bakal kalindes ku kamajuan zaman. Kituna urang salaku panerus bangsa, hayu urang sasarengan sumanget milari ilmu, buktikeun ka dunya bahwasana masyarakat Indonesia teh teu eleh pinter tur bener. Sakitu bae nu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Mapai desa anu baranang, manggih domba di senambutan, aya mangsana datang, aya oge mangsana ambitan. Buah tomat, buah peuyeum, tamat euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.